Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah, nu maha murah, nu maha asih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saniskara anu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi ngamaha sucikeun ka Allah. Kanggungan anjeuna sakabeh karajaan jeung kanggungan anjeuna sagala puji sarta anjeuna mah kawasa kana sagala perkara. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Nya anjeuna nu ngayugakeun maraneh, nya di antara maraneh aya nu kalupur jeung di antara maraneh aya nu ariman sarta Allah ningali kana saniskara nu ku maraneh dilampahkeun. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Anjeuna ngayugakeun langit katut bumi kalawan hak jeung anjeuna geus maparin rupa maraneh sarta anjeuna geus ngahade-hade rupa maraneh sarta nya ka anjeuna geusan mulang. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Anjeuna uninga kana saniskara nu aya di langit jeung saniskara nu aya di bumi sarta anjeuna uninga kana saniskara nu kumaraneh dirusiahkeun jeung saniskara nu kumaraneh ditembrakeun jeung Allah uninga kana eusining hate. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Nah can kawartikeun ka maraneh hal jalma-jalma baheula anu kalupur maranehna ngarasakeun akibat tina lampahna jeung pikeun maranehna siksaan nu peurih. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allahu wallahu ghaniyyun hamid. Eta teh kulantaran rasul-rasul maranehna kungsi daratang ka maranehna mawa katerangan-katerangan tapi maranehna nyarita nah manusia teh bisa mere hidayah ka kaula sararea tuluy maranehna kalupur tur tangga balieur padahal Allah henteu butuh ku maranehna lantaran Allah maha beunghar maha pinunjul. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Jalma-jalma anu kalupur teh nyangka yen maranehna moal dihudangkeun pok caritakeun lain kitu demi pangeran kaula saestuna arandika bakal dihudangkeun tuluy bakal diwawarkeun ka arandika saniskara nu ku arandika geus dilampahkeun jeung perkara kitu teh gampang mungguhing Allah. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Ku kituna masing ariman ka Allah katut rasulna jeung kana cahya Quran nu ku kami diturunkeun jeung Allah maha uninga kana saniskara anu kumaraneh dilampahkeun. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظيم. Sing inget nalika anjeunna ngumpulkeun maraneh dina poean dikumpulkeun eta teh poean ditemrakeunna ti budaya jeung sing saha anu iman ka Allah tur tangalampahkeun amal soleh tan wande anjeunna mupus kajahatana ti maranehna sarta anjeunna bakal ngasupkeun maranehna ka sawarga anu dihandapna curcor walungan maranehna bakal langgeng di dinya salawasna eta teh kaunggulan nu gede. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Jeung jalma-jalma anu kalupur turta ngabarohongkeun ayat-ayat kami maranehna mah ahli neraka maranehna langgeng di dinya sarta kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah teh moal tumiba salianti kalawan widi Allah jeung sing saha anu iman ka Allah tan wande anjeunna maparin pituduh kana hatena karana Allah teh maha uninga kana sagala perkara. Wa athi'u Allah wa athi'u Rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Jeung masing taroat ka Allah sarta sing taat ka Rasul tapi upama maraneh ngabalieur henteu aya deui kawajiban Rasul kami salianti mangnepikeun nu tetela. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah taya de pangeran angin anjeunna jeung nya ka Allah kuduna mukmin tarawakal. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yeuh jalma-jalma anu ariman saestuna ti antara pamajikan-pamajikan maraneh jeung anak-anak maraneh musuh pikeun maraneh ku kituna maraneh kudu waspada ka maranehna jeung upama maraneh mere maaf jeung maraneh ngalubarkeun sarta ngahampura nya saestuna Allah teh maha jembar panghampura maha mika asih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Saestuna taya lian harta banda jeung anak-anak maraneh teh cocoba jeung Allah di anjeunna aya pahala anu gede. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ku kituna masing tarakwa ka Allah sabisa-bisa maraneh jeung regepkeun sarta masing taroat jeung geura dermakeun harta pikeun kahadean diri maraneh lantaran sing saha anu luput tina kakoretan dirina nya maranehna teh jalma-jalma anu pinanggih kabagjaan. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Upama maraneh ngahutangkeun ka Allah pihutang anu hade tan wande anjeunna maparin ganjaran anu manglipat-lipat ka maraneh lantaran Allah teh nu nampi syukur nu maha halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Nu uninga kana perkara goib jeung nu nemrak nu maha gagah nu maha wijaksana.